أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Wallahu a'lamu bimuradi. Qad ja'akum, teman-teman tegai sira kabeh basair apa pirang-pirang hujjah. Jajun tegese pirang-pirang hujjah min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Faman absara maka sapa man iku ningali yaman ha ing hujjah. Fa amana maka ngimankeun yaman fali nafsi absara maka manfaat kadue awak yang manabsara tegese ningali yaman li anna thawaba yusari lahu kana satuhune ganjaran ningali yaman ikut tetep manfaat kadue man. Wa man amiya andalan uti sapa man iku buta yaman ana saking hujjah. Wa man amiya lan uti sapa man iku buta yaman anha saking hujjah. Fadalla maka sasar yaman fa'alaiha wa baru idlali maka ikut padarat ing atas nafsu utawi petaka kasasaranan ya siman wa ma'ana lan oranana utawi ingsun alaikum ing atas sira kabeh ikut tetep kalawat kang ngaraksa roki ditegeskan ing amalikum kadue pirang-pirang amal sira kabeh innama ana nadhir pasine utawi ingsun iku kang memedeni tadi wa man yal tasabba maniku buta yang mana saking absor atau hujjat eta kan. Wa kadzalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa kadzalika lan hale kaya mangkono ai kama bayana tegese kaya oleh martalakeun isun agung mazukira ing barang kang geus den tutur yaman usaribu martalakeun isun agung nubayinu tegese martalakeun isun agung al ayat ing sake ayat liat tabiru derpon yen gawe contoh ya nas kabewan yaqulu Andara penentang ngaral ucap ya kufar kabail kufar tegese pirang-pirang kafir fi akibatil amri ing dalam akibat perkara darasta atau darasta zakarta nutur sira ahlal kitab ing ahlal kitab wa pikiratin lan ikut tetap ing dalam kirat madarasta ngadaras sira ay kutubal madinah tegese ing pirang-pirang kitab wong kang wis kaliwat kabeh wajita bihazalan tugas yang waman bihaza kalawan ikilah Quran minazaking kutubal madin walinubayinahu lan repon yang tamertalakan isun agung hu ing ayat liqaum ya'lamun adue kaum kang weruh ya kaum kabeh walinubayina ulan depan yang tamertalakan isun agung ing mabayan atau al-ayat liqaumi ya'lamun kada kaum kang weruh ya kaum kabeh. Gusti Allah ngajelaskan tentang dalil-dalil kamaha kawasaan Allah. Diberi ayat-ayat ku Gusti Allah yang supaya yakin bahwa sonya bahwa Khaliq adalah Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dimimitian kamari ku Gusti Allah nu nurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat. Sanggeus Allah nurunkeun hujan kemudian dampak tina turun hujan nabat kulli syai breng jajadian timbul hararejol lemuk pikaresepeun mata hasil tina hujan timbul deui sisikian rantul lobakna luar biasa tina hiji siki jadi ranggeyanana pohara jasa ngentep nu rapi eta ayat maha kawasa Allah maha sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tina hiji pare jadi ranggeina pohara jasa rapi ngentep habam mutarakibah gandrung hiji jadi Masya Allah karim rapih jasa ranggeyanan tina korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentek buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah Masya Allah rapih jasa ranggeyanan ieu kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung kadeuleu bahwa penciptana adalah Gusti Allah. Timbul kekebonan di kekebonan teh aya anggur aya kacang rentul berbagai-bagai bubuahan palawija anu mantak piresepeun mata urang pikabitaeun sungut urang lemun di dahar eta bonteng maneh hararejo kitu amis sigana mah timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul luar biasa bonteng teh kemudian aya bonteng suri wah geus marana mah bonteng tapi lain bonteng ieu bah istimewa jeung ayana teh deui lolobanangan bulan puasa bae bonteng suri di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri Garut bonteng suri Tasik bonteng tapi di Tangerang mah pohara jasa ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melak Nabi Suri terkenal jadi bonteng suri ya tah emang di Tangerang di Indonesia mah babari nyen ngaran teh babari sempat dibahas di dunia internasional sempat dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia mah babari jasa aya oncom ditenen di jero comro eta babari jasa teh geus pokona mah ngaranana teh babari jasa di Indonesia mah rempah-rempah dihijikeun digoreng bala-bala ngaranna teh padu bae jadi Masya Allah aya kacang diasupkeun ka jero cangro kacang di jero geus comro geus cangro macam-macam babari di Indonesia nyieun ngaran teh eta teh ya Allah maha kawasa Gusti Allah segala rupa terus hewan-hewan ieu tanda maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala cukup geus Allah nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasaha Allah anu khaliqus samawati wal ardh ngadamel langit bumi katut eusina
disampaikanlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah kana seluruh perkara deket Allah teh ngan teu kadeuleu fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaik moal bisa dideuleu ku mata moal bisa dicekel ku leungeun Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cukup geus ayat kabeh jadi ayat ieu ya. Tuh tadi diceritakan timimiti turunna hujan, kemudian sisikian ditambah deh ku planet cakrawala timimiti panon poe lempang na panon poe surup timbul surup muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah. Di samping eta aya bulan kulum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet anu lainna Syamsun Syarok Mustari Zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala teh aya falak-falakna kabeh berputer dina falak maha kawasa Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb urang cicing kuari di bumi ku Allah ditetegen bumina urang nu lempangna sanajan sekali waktu mah digidekeun bumi teh Aceh buktina digidekeun bumi teh Jogja buktina kamari ieu dilongsorkeun Garut kamari dibanjirkeun Bandung nu biasa banjir Jakarta 2000 Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua terus tata dina mah Tangerang mah teu pernah banjir kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah kayu tadi bere Tangerang wah geus banjir teh ngilip deui ka mana henteu dibere banjir lini gempa ieu teh peringatan nu aing ka manusia ku aing ditetegeun ketika aing netegeun ku aing digidekeun ketika aing daek hayang ngagidekeun ieu tatu sia ka aing da sia ge bakal modar cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urang lah bae tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa mangeranan kene ka Maryam mangeranan kene Tritunggal mangeranan kene ka batu ka patung keun sajabana padahal tanda kemahakawasaan Allah geus jelas jasa imimiti hujanna langitna kemudian planet-planetna sisikian bubuhan paman dan lain sebagainya panasna tiisna dan lain sebagainya ieu adalah tanda kemahakawasaan Allah. Tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh mahal haji ieu poe minggu bisa diuk di dieu mahal sanajan motifna mah macem-macem motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan ngaji aing milih aya anu diudag-udag ku bang jilid 3 bulan geus teu kaeusian aya anu hayang nyaho doang coba ngaji kumaha aya cenah ieu mah ngan sakadat hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satukangeun eta mah di majelis toba sagala beubeulian los aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uningan sok lempengkeun geura ka Gusti Allah tanda kemahakawasaan Allah sempurna kekawasaan Allah Allah sebagai khaliq nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbir Allah ter Rabbul alamin dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah
sadaya puji tentu ke Gusti Allah, milik Allah Rabbil Alamin. Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam, tapi urang terasa teu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah. Urang mah deres sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan diurus ku Gusti Allah di luareun urang Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah isuk pageto pae tetap berhadapan dengan Gusti Allah. Urang mah kuari bersyukur sekali deui, alhamdulillahirabbil. Qad ja'akum basairu min rabbikum, nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah. Basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate, berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate. Aya deui basor dijamakeun kana absor, cahaya kekuatan mata. Lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dedeuleuhan mata. Lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeuleuhan mata hate. Ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu, nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeuleuhan mata hate. Sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir, basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir. Alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleugan sakadar sabelah dunia. Geh lamun eueuh hahalang, ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleugan sakadar batas eta doang. Alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang. Ketika hahalang ge dedeuleuan urang dingeus sakapangdeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna. Ieu dedeuleuan mah alam sogir kos kieu mah. Tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bedi mah, tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali, terus lempang ka belah dinya, terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang, irungna kadeuleu, matana kadeuleu, bibirna kadeuleu, aya hunungan saeutik. Masya Allah. Terus make pakaianana lantaran urang karawang mah dirinya make samping, ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu. Kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya. Ketika urang merenung Mekah, Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate. Masya Allah karim. Alam kabir basirah. Eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan. Urang pernah ziarah Wali Songo, ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya, mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna. Bisa ku urang dibayang-bayang, alam kabir basirah mah. Pernah ka Madura, pernah urang ka Irak, pernah ka Iran. Urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak. Mata loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan. Eta teh keur aya di alam kabir nya. Keur aya di alam kabir, urang di deul, "Hai, siap peureum tapi eta na hudang." Loba omong. Nya keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum. Eta horeng keur mukaan baju, mata batin nama keur mukaan baju, mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antik na hudang. Iyalah basirah nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur. Mata hate urang teh bisa ka kubur, di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang. Urang dibawa ka dinya, kemudian dikakalerkeun, dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh.
talina kabeh dibukaan dihijikan dina suku dibuka suku teh kasunahan teh terus dipasang tataban kurang napereum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun teu nerewang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedengkeun urang yakin jasa saenggeusna tetek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan dipincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipicen bae kaleuweuk ditincakan kana padet saha ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres ti dinya balik kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagus da goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata teh urang nerewang ka jero kuburan masyaallah karim heuheuh rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar diberi tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladiz zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hate urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabthus siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul batakuru jibalu kal ahinul manfus eta lah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerewang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerewang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat ba'ats digiring urang teh ka mahsyar narangtung di dinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun bendera ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar silakan silakan geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonan nu hartina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah dek disadarkeun pokona awak aing dek ka Qur'ankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tak mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadar mantep mantep sekali mantep ieu masuk ilun kacah kici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah
Oh Allah berangkatnya anak ka UIN nah terus atau anak kuliah di Trisakti Kusyadi kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus dan memang manehana nangis dirinya dunia na bagus los asal ikhlas baik anu balik di Belanda balik di Inggris balik di Australia balik di Jepang balik di Korea balik di Amerika kembangkan di dia ikhlas tapi bagus urang mah sakola henteu pugu iuran lagi make kusuluh banget teu naik kuari teh sadar teu boga ijazah geus bae moal mimilu aing besi lah adas mimilu abring-abringan teh nyaho deuk ka mana hulu urang kamari ona urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat ge kiai kebelah dieuna ahli marifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng ayo kieu hah tuh dasar tegas KBR Abu Rizal cenah pamimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna je ulah sembarangan hah bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam kahirupannya na ge kos kitu kene di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun encan jelas bakal mamawa negara ieu teh urang ulah kami milu abring-abringan sakola henteu naon henteu nya anu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah ye cenah kieu atuh moal maju teman negara lah urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang mah milu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah wah cenah kararabet moal menang duit eta sia kanyawan ku aing sia eta ieu duit kana mah nih jualan toge anggeus beres deui leteran teu laku pikeunnan los beres mana ieu ban kepuguh jalur kudu puguh heula urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim kalkulator hadis kalkulator Imam Syafi'i timbangkeun make kalkulator eta ya demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teu akur atuh ulah dieu cenah ieu mah undang-undang negara ngilu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kitu atuh kos kitu mah cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden ya boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD jatuh masalah setuju mah kabeh kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji yeuna munara ku aing jang naon cenah eta jang mantok-mantokkeun kiai beledug tadi ararese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu mulai mimilu nah cenah teu maju kiai mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki bae orang di imah orang nerewang hirup aing kuari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orangnya koros
beki kitu beki teu beki ku batur disengsarikeun mantaker memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beki dahar lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kanyawan ku Abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul betul kau ngoli anda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih kayak hah anda eta gosip ya keur cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis sore koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang ai kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro neruang ka alam itu asan mulai ta urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro garang ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati ai kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nuka ditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Allah deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling dizikiran lah eta mah urusan berkat tama urusan pang dorong jeung pang bubungah doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat geus jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada sanajan nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah teu jauh da daun ieu tah masa pira mere urang mementah teu naon teh aju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh
kabelah dia nama haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceri. Aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya. Belah dia pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuhan. Santri aju teu bararatah ngaji ge teh kurang semangat aing lagi. Taya teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina ja teu baratahan beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah. Ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat. Ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua. Hiji sahir, nomor kedua asyir. Hiji tukang sihir teu ditarima teh mah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna, ilmu teluhna. Nomor kedua asyir, tukang nyokotan perpuluh. Tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah. Eta mah kajian urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh neruang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaaruh aing nyaho mangkaning eta teh haram pikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin lagi jasa ieu nya nu ngeuna aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun disidang janyaho eta mah duit perpuluh depi kumaha basirah urang tepi ka dieu masyaallah basirah nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujjat hujajun hujatun hujaj berarti atuh berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas tina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majas ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerawag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae paman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerewakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana palinafsi jang manehanana lantaran sawali anna sawaba ibsarihi lahu ganjaran di dileunana jang nyana wa man amiya sajelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jangnya tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi 100%
tanpa kudu ngaji sapina deui belah dieu aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dieu Fathul Muin mah tamah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mages langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis tidak zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantap jasa kamantepanana boro-borona naon nya dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakin ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon artina wujud kidam bako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidam bako perang siap malah sahabat nanyakeun ira tuan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidam bako kayakinanna istimewa anu kuari mimiti orok di paun geus dipadaan wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih di paun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudna geus hebat kabelah diana oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit ge teh becus naon artina wujud kidam bako eta yakin jeung hate nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid belah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong iman ka Al-Qur'an iman kosok ngeriditkeun nih kosok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkep kadinya teu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna paeh rasakeun disapek mentek lamun keur ngajabat paeh wah da banget geus aja atuh kudu kumaha ieu atuh urang mah kieu bae jaret-retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang endek aya Al-Qur'an ditempelkeun urang mah nuturkeun endek henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh karena ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat bajangnyana henteu silakan aja nyana percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara iya ya nu sehari-hari ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman peremkeun mata anjeun ningali dina nalikan neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilakeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari peremkeun di mana-mana neuleuh awewe
Kemantak cek Syekh Nawawi Tanara teh mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teh dikondisikan make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbana dikaluhurkeun ka dieu yeuna dikadiekeun cara urang Arab. Do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi na mah neuleuh. Teh jarak embung-embungna jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyana geus nyana teu dayang neuleuh batutan awewe ge neuleuh urang haram misalna jadi teu geus kieu beureum jadi wali urang mah awewe na terbuka urangna dibuka sebel genyeng atuh geus kumaha ada perzinahan ku ari mah di mobil ge gambarna susu sok boga kieu. Kula lagi datang ka ngomong isi negara jadi kos kieu ge sakurat teh ya kula langsung naik mobil bae di hareup kieu didalekeun bae tu ke gambar mobil si kos karar itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji nu numpakna Ki Haji Blon bareng turun mah ji pan eta gambarna budak anak mah aju atuh anak ge kula ge resep ieu dek kumaha geus puguh di HP Bluetooth geus terus daratang ararasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh kuari mah ka bangsa jarang-darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzina deuk kumaha kaharep wallahu a'lam akibat liberal teh kos ieu tah teu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarap tahun 2013 delekeun tahun 2020 kaharepna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa ba'dahu syarrun kuari kake beuh tahun hareup mah leuwih parah buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan euleuna geus beres pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman kuari wah distrik masuk desa colokeun segala rupana kalan lisik pemandangan teh bah kamari ieu mah kakaraket datang ka nasional doang kemudian aya film-film barat gelah tapi film koboi nu kos karar itu kabelah dieuna luar biasa film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film. Cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua. Ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus. Orang intina lain eta teh mengetahui tentang dunia perfilman. Cak Gus Dur waduh neraka semua. Nyahoan Gus Dur. Tah kabelah dieuna geus eueuh hahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkap ku polisi kuari mah polisina nu neuleuh blue film siapa teh jauh blue film BF hararese jasa ayo geus sambalaya kuari mah teh dideuleuh ku budak dideuleuh atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kewajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah nya aing kudu sorangan ka neraka camat atuh cek camat mah nya atuh bupati atuh cek bupati mah nya aing kudu ka neraka sosoranganan iya atuh ka gubernur cak gubernur ya presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tetanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak
ya kudu nama kos gitu tapi ternyata kan henteu geus kiai mah lepas asal ngomong beres mentak kula mah ngomong doang ieu mah kula mah asal adapun pelaksana mah mah kumaha pemerintah ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu ieu kos kieu aturanan mah kudu kos kieu ketika henteu atuh sabodohnya anu jadi inohong jadi aing mah ngomong geus beres di akhirat woi Haji Uci selamat aja cak nu ngaji teh kami ge milu ayo geus milu bareng urang aya malaikat yang ini jangan nih yang ini jangan nih emang kenapa dia mah ngaji aja tapi ngeredit terus jangan yang ini juga jangan kenapa dia pemerintah dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian tapi dia tidak pernah mau mengodesikan jangan mau dikemanain ya dibakar dulu sebentar lah tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap urang dadah ka lurah dadah sial ngadadahan aing sia nu sial nyal kain urang berangkat mantep tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula nyawa sia gubiag budak kuari mah teh nyaho ka gubiag di gubiag mata lamun urang nyokotan heucak pan kaliak-liak ari panen teh di sawah teh eta jadi pinuh kuletak kemudian di bawah heucak ngaranna eta teh supaya bersih di gubiag heula ya budak kuali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional heucak eta dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho kuari mah nyahona HP BlackBerry bae pokona kotek ya Allah mata hate urang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka ndek dikubahakeun awak urang terserah ja ieu mah seserahan ya faman absara fali nafsi sajelema nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana sanggeus ka urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cakuran haram urang cakuran wajib urang ngalaksanakeun cakuran sunnah urang berangkat cakuran terus urang nuturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres urang mah lain kafir kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus ieu mah iman ngan sawareh urusan-urusanana sawareh ieu dilaksanakeun ieu dilaksanakeun ieu nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadian jeung kagorenganana nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat teu neuleuh kana ayat teu neuleuh kana hujjah buta mata hatena faman amiya fa'alaiha silakana madaratna melepetaka kasasaranana jangnyana cek Kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an kana naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kamarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahu wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana
eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat, tina sugih kana fakir kana sugih. Ieu ge kabeh meunang aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang kayakinan pelebah rezeki kurang kayakinan, pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Kanu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering. Urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering, moal aya. Cenah dokter nage paeh. Paeh dokter nage. Cenah dukun nage modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha
menang Allah nu ngaleugitkeun pakir kuari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi iya lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim Masya Allah nemahkeun hati urang urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tak kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugihkeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kesusahanna sugihkeun deui menang Allah takeur ngaji mah takeur ngaji bener Masya Allah bener mulai kuari praktek boga modal ya 10 juta dek ngawarung sanggeus ngawarung beres dipinuhan warung leleutikanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah itu mang jangan Allah menang Allah capek aing rugi